Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur badaya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningannya nu kasep sakabupaten Bandung Barat ayeuna masa Jawa Barat kasep nage ceuk matenya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejan neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Mas bagian ka-35 nya. Janten enjing panginten diupload 2 episode Saninten Mas pala wargi sadayana. Ieu mangrupikeun karya fenomenal Kang Rompisnya lewat imajinasina anu liar. Dagauna Kang Rompis mah jeung jurig jeung ririwah. Dongeng teh masalah jurig gue jeung ririwah. Tapi luar biasanya ngabentuk karakter itenya pala wargi sadayana. Janten urang teh salami ieu masyarakat sok kadoktrin gitunya kajebak sieun ku jurig tadi imajinasikeun jurig teh henteu pikasieun tapi pikaresepeun atawa lucu atau kumaha wae kitu nya. Sabab eta teh bisa ngajadikeun jumud beku berpikir gampang kabobodo lamun urang terlalu naon teh memahami jurig dina sudut pandang anu salah tak kitu nya pala wargi sadayana. Ieu teh pendidikan tanpa disadari ku urang sadayana. Kumaha tuh salajengna ieu lalakon Riri Darsih teh nya anu gademol siga cejaramah gademol teh nya. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna ugi nu sanesna anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana nya khususna kanggo ibu-ibuna ya bari masaknya segegerohna kanggo bapak-bapak bari nyikopai ngabaheuhai nyantai ditepas ngabaheuhai nya bari ngabayangkeun anu bohay oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di tempat cukurna nya di perjalanan pokona mah di pabrik di kantor di pasar kadulu-dulu nu aya di lemur barayan nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang aya nu di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh. Janten landong katineng sebenarnya jadi rusras kagagas waas emut ka mangsa katukang nya nalika nuju alit nalika nuju rejeng manehna nu kiwari geus jeung batur. Tah ulah hilap di like di komennya pala wargi sadayana sareng di share. Oge salah sawiya sumbangsi dina pedaran dongeng ieu paminongton dina YouTube. Omat ulah di skip iklanannya sami sareng nyawer agung tetep pami teu di skip iklanna teh nya da bageurnya ke didoakeun ku abdi sing tambih bagja. Sareng kumargi simkuring madang ngadongengna sanes dina radio nya anu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji abdi sareng Kang Rompis estuning ieu mah sejak ngamumule seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda di zaman kiwari. Saumpami ngaros kahibur kepada dongeng simkuring teras hoyong nyawer tiasa kana nomor dana eta kitu nya tong ageng-ageng 2000 we sa dongeng etang-etang parkirnya wewes. Supados abdi tiasa nyawer ka Kang Rompis gitu pala wargi sadayana nya meh majeng teras dongengna lancar terasnya alhamdulillah. Kang Rompis sebagai pengarang oge istrina nya di bumi merhatoskeun kana perkembangan ieu dongeng teh malah ngiring andilnya bojona Kang Rompis ke luar biasa pokona mah urang doakeun sing tambih-tambih berkah sing tambih-tambih naonnya sing jadi ladang amal we pokona mah Kang Rompis jeung sehat supados teras tiasa ngahibur urang sadayana supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Mas bagian anu ka-35 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Hanca deh kamari nemedugikeun ka ayana rondanya anu nganter dua wanoja mangkaning jurig lain jurig gitu muhit ilmu siluman dek diwadalkeun kocapkeun kayaan Burhan jeung Dahri anu keur nganterkeun Den Hegar katutnya omoy ka lembur guriang tete lapisan duanana teh keur dialapatina ku Den Hegar jeung Nyi Omoy. Den Hegar katut Nyi Omoy geus robah tangtungan jadi makhluk anu ngariring kiwik pikasieun. Awak Burhan geus guyang getih, jajantungna dikorowot ku Den Hegar. Pon kitu deui Dahri awakna geus pinuku getih, sirahna buntung sarta jajantungna gorowong. Basa ningali dua mangsa geus nemahing pati, Den Hegar jeung Nyi Omoy langsung ngejati dinya. Kocapkeun deui Elan jeung Erom nu aya di garduh ronda harita teh marengan sora anu pating koceak teu kadenge deui duanana carengkat bari silih reret. Uring mah asa teu geunah rarasaan ieu teh Lan. Uri-uri balad urang eueuh ti dieu jug aya sora anu pating koceak. Sok sanajan kadenge atuh pati jentre, tapi kuring mah yakin lamun eta teh sora jalma. Kitu ceuk Erom nepikeun ka hariwangna ka Elan. Nyaeta kuring ge sarua miboga ka hariwang kitu. Bisi bae batur urang ti nu mujeng balai. Satadina mah boga karep hayang nyusul ka imahna. Tapi kasieunan bojona salah sangka engke beuki nambahan kariweuh apanan. Leuwih hade urang tepungan bae tua kampung, ngarah teu jadi angen-angen. Ari geus bebeja mah ka tua kampung, urang duaan moal disalahkeun teuing beureunan. Temal Elan mere wewengan ka Erom. Nya leuwih hade kitu, ngarah urang reug-reug teu boga panyuriga goreng ka batur. Lamun teh mah araya di imahna sewang-sewangan, urang duaan bakal menta parurugi, hoda bohongan geus ngadeo. Tapi lamun subung eueuh di imahna, urang paluru ka imahna Nyi Kesi bisi bae duanana keur gatrig. Ari aya tua kampung mah, urang boga saksi anu kuat. Ayo urang ini ka imah tua kampung bisi jenisna kaburu sare manten ke. Ceuk Erom bari cengkat. Erom jeung Elan gagancangan ini tidinya rek ngajugjug ka imah tua kampung. Heuleut sawatara waktu, duanana geus aya di imah tua kampung, untung keneh tua kampung katut pangeusi imah sejena teh can sarare. Teu ngadagoan di tale ku pribumi, Erom gasik nyaritakeun perkara dua baturna anu ngadadak eueuh ti garduh ronda. Teu ngadagoan di tale ku pribumi, Erom gasik nyaritakeun perkara dua baturna anu ngadadak eueuh ti garduh ronda. Pon kitu deui ngeunaan sora anu pating koceak dibejakeun oge ka tua kampung. Eta sugan, ila aing geus boga wowongan. Duanana ari ini ka mana? Ka imahna geus diteang acan. Pokna tua kampung tumanya ka Erom. Nyeta abdi duan ge teu uninga ka mana arangkatna mah. Sakawitna mah bade ngabujengan ka bumina. Namun seueur karisi bilih garwana lepat hartos. Ayeuna mah nyangakeun bae ka tua kampung kumaha saena. Walon Erom ngajentrekeun ka tua kampung. Jang Elan, wayahna teang sakabe urang lemur anu sok ngaronda. Bejakeun bae dititah ku tua kampung kitu. Sarerea kudu kumpul di garduh ronda. Pikeun nyacapkeun kapanasaran, kula jeung Jang Erom rek nyobaan nyusulan ka imahna. Lamun teh mah kasampak aya, kula teh moal teuing ngarasa hariwang. Hojug bae Jang Elan geura ini teh ayeuna keneh. Kula jeung Jang Erom rek maluruh heula ka imah Jang Burhan katut Jang Dahri.
Cek tua kampung mere papatah ka Elan. Unyuk sumangga patua, ayeuna keneh abdi bade milari anu sanesna. Walon Elan gancang ini tidinya. Kitu deui tua kampung jeung Rom ari di tidinya rek maluruh Burhan katut dahri ka imahna. Anu pangheulana didatangannya eta imahna Burhan, tapi cek garwana Burhan salakina teh geus init ngaronda. Pon kitu deui basa ngadatangan imah dahri, pamajikan dahri mere ibar lamun salakina teh geus ditata di init ngaronda. Meakeun kapanasaran, tua kampung jeung Rom ngadatangan imah Nyi Kesi, tapi didinya ge suwung, Burhan jeung dahri teu kasampak. Antuk nama tua kampung jeung Rom teh ngajugjug ka garduh ronda. Basa anjau ka garduh ronda, urang lemur geus pating laliud aya kana ulasna urang, pok bae tua kampung nyarita. Hampura ieu teh batur-batur, kukula ngahaja dititah karumpul di dieu. Sabab batur urang nyaeta Jang Burhan katut Jang Dahri eueuh teu pupuguh ti garduh ronda. Cikene kula teh dibarengan ku Jang Rom maluru ka imahna wahing ku panasaran, tapi dah suwung gedengan. Kitu deui ke tempat sejena sarua geus diteang, tapi duanana uleh tu kapanggih. Tah, ayeuna kula rek tumanya deui ka Jang Elan katut ka Jang Rom, mungpung kasaksen ku balarea. Cik, ti lebah mana basa ilaing duaan ngadenge aya sora jalma anu pating koceak teh. Wah kadinya geura jentrekeun cing bener ka kaula. Cek tua kampung nalik deui ka Elan katut ka Rom. Rom gancang nimbalan, ari nguping mah ti palebah jalan bade ka lemur guriang batua. Sok sanaos ukur hawar-hawar, namun jentre pisan. Upami eta sora teh suanten jalmi, abdi doa antos teu geunah rasa, pangna engal pangan ka patua teh. Kaharti pisan kukula. Jongna deui memangna kudu kitu lamun aya nanaon teh kudu gancang bebeja ka kula. Ayo batur-batur, urang init mapayan jalan urek ngajugjug ka lemur guriang. Hade kanu marwa obor ulah poho kudu diseugut ayeuna keneh. Kadacang di jalana ulah ngatok teuing. Pokna tua kampung ngajakan init kanu araya di dinya. Teloba deui anu kapicatur, bring sararea arini terek ngajugjug lembur guriang. Tua kampung leumpangna ti heula kairing ku nu sejena bari nyarekelan obor. Jalan sorangeun teh atra katingali kahibaran ku cahaya obor anu rapang aya kana ulasna. Sapanjang marga anu kaliwatan, sararea teu oleh luak liuk bisi bae aya perkara anu matak nyurigakeun. Cacap nyurang jalan pakebonan, beras ka jalan reuma anu kekep ku tatangkalan, barang nepi kanu lengkob, tua kampung leumpangna ngarandeg heula, panon tua kampung nyidikeun ka palebah jajalaneun, didinya kawas aya jalma anu keur ngajolopong. Cik, anu mawa obor maju ka hareup, eta sidikeun ka palebah jajalaneun. Panon kula mah teu pati awas sidikan. Pokna tua kampung bari nuduhkeun kabeh hareup. 5 urang anu marawa obor gancang leumpang ka hareup ngadeuketan kanu keur ngajolopong. Gebeg anu 5an ngaranjuk, awakna dumadakan ngadegdeg, bari beungeutna pias meh taya getihan. Tetela anu ngajolopong teh saurang jalma anu awakna pinuku getih meh teu mangrupa. Tiwas, cek nu 5an meh bareng, bari rikat lumpat balik deui ka palebah tua kampung. Puguh bae anu araya di dinya teh caruringhak, sararea ngerasa reuwas ningali baturna balik deui ka was mangih kasieun. Aya naon ieu teh? Pokna tua kampung morongos milu geumpeur. Anu 5an teu ngawalon, ukur pating rempeyek we kana jukut bari awakna ngadareg deg badis kasibat. Ningali baturna ngadadak sawan teh, anu sejena tayen wanieun maju, ukur pating laliud we pinuh ku kasieun.
Lah kadon pating hariul ieu teh. Hayu urang babarengan nyidikeun kabeh hareup. Kawas lain lalaki bae. Nguragut teuing kawan teh nya. Pokna tua kampung kacida ambekna. Dikitukeun teh ku tua kampung urang lemur timbul deui kawanina. Bring atuh sararea babarengan nyidikeun kabeh hareup. Kaayaan didinya bekiraang lantaran anu marawa obor teh leumpangna ngarendeng. Barang anjog kapal bahan ngajolopong, tua kampung jeung nu sejena barunceli. Breh atra katingali aya jalma pinuku getih, palebah beteungna gorowong, pejitna budal badil. Tepati jauh tidinya aya deui saurang jalma nu huluna geus buntung, tapi rupana mah tepati sidik lantaran pinuh ku getih. Panun eta jalma molotot bari letahna ngelel matak ginggiapeun. Tua kampung meh-mehan katuro lengan awahing kusieun jeung soak. Oh, tolong, cek tua kampung bari dikat malik, beng-beng manehna lumpateun oleh kanu sejena. Puguh bae anu sejena pating gurubug awahing kureuwas, piur atuh urang lemur teh bur berlalumpatan teu sirikna notog-notogkeun maneh. Lat poho kana oborna, cul kana pakarangna, sararia pating belecir lalumpatan paheula-heula teu noleh deui kana tincakeun, anu labuh tangka bugleg, anu ting cengkang pating kurusu ka jero reuma. Kaayaan didinya kacida paciweuhna pating araduh pating gorowok menta tulung mata ketir. Helet sawatara waktu, sorakoh kol nihtir di lemur buni kasih, tangarapikeun balarea lamun aya Rajapati anu tumiba ka eta lembur. Sakabeh pangeusi lembur harudang kabeh, pating laliu diburuan nganti warta anu sabenerna. Kaayaan lemur buni kasih beki geunjleung, basa narima beja lamun burhan katut dahri teh geus ajaling pati aya nu mateni ku cara nu teu munasabah. Beja ngeunaan Rajapati anu tumiba ka urang lembur buni kasih gancang sumebar ka unggal wewengkon. Tetela kajadian Rajapati teh lain ngan saukur di lemur buni kasih wungkul, di lemur sejena ge sarua aya kajadian Rajapati anu jajantungna gorowong tapak di korowot. Sakumna urang lemur anu ngalaman Rajapati kabeh oge aya dina cangkingan Kabupatian Kertaraja. Warta ngeunaan Rajapati di wewengkon Kabupatian Kertaraja tos dugi ka Raden Santika. Harita keneh Raden Santika ngutus Sarma katut para punggawa ka leuweung puncak sangkan nepungan Mahya. Gancangna carita dina wanci pecat sawed, Sarma katut para punggawa geus anjog ka leuweung puncak. Basa tepung jeung Mahya, Sarma nyaritakeun kajadian Rajapati anu tumiba ka sababaraha wewengkon di Kabupatian Kertaraja. Ngadenge caritaan Sarma, Mahya tangka ngarahanyu, teu boga panyangka lamun balad sidur gala teh geus mimiti ngagalaksak deui. Cik Mang Sarma, aya sabaraha wewengkon anu ngalaman Rajapati jeung aya sabaraha urang nu jadi korbanna. Cek Mahya tumanya ka Sarma. Upami tepat mah aya 10 lembur nu aya ka jantenan Rajapati teh. Dupi jalmi anu janten korbanna kirang langkung aya 20 urangna Den. Nu mawi pun mang teh enggal bae ngabujungan ka dieu.
kautus ku Raden Santika kangge ngawartosan ka Den Mahya. Walon Sarma ngajentrekeun ka Mahya. Tetela baladna si Durgala teh geus mimiti di neangan mangsa pikeun nyubadanan ilmu rahayu ning urip. Kang Kajah, teang tua kampung jeung Mang Onyon tita ka dieu. Bejakeun bae cek kuring kitu. Cek Mahya bari ngareret ka si Kajah. Mangga Jang. Walon si Kajah bari gancang ini tidinya. Pok deui Mahya nyarita. Dina poe isukan, kuring rek init ka Pananjungan. Maksudnya hayang babadamian sareng Raden Santika. Kuring boga payakinan sakedeung di balad si Durgala bakal ngaranjah ka wewengkon anu kacangking ku Kabupatian Pananjungan. Tapi samemehna baladna si Durgala teh bakal datang heula ka leuweung puncak. Anu jadi marga lantaranana di leuweung puncak aya tapak lacakna si Raden Songgara. Jadi bejakeun bae ka Raden Santika. Dina poe isukan kuring bakal indit ka Pananjungan. Unyuk sumangga Den Mahya, pun mang mah sujang nguringan bae. Ayeuna teh tiap wewengkon nuju gunjleung ku ayana Rajapati anu mungkin mahabu. Taya saurang ge anu tiasa ngungkulanana, ngaraos gigis manten ngadangu ilmu rahayu ning urip teh. Para jawara ukur rajug tamu we, ali siasat hiji ge taya nu metu. Mung Den Mahya nyalira nu tiasa ngungkulan kana eta ilmu. Pun mang teh ngaraos reugdeug Den, heusasatna mah aya gunung Panangguhan. Kitu ceuk Sarma numbrakeun ka bunga hatena. Mugi bae mah kuring bisa ngungkulan sarta newah ke gedugna sangkan teu ngadoresakeun ka balarea. Walon Mahya kacida tegesna. Telila di antarana si Kajah geus kadinya deui kairing ketua kampung Katut Mang Onyon. Satu tas sasalaman ka balarea pok bae tua kampung teh ngawakca. Apunten anu kasuhun Den Mahya, pun mang teh bade gasik tumaros ieu teh. Salerosna aya kajantenan naon ieu teh asa kuraruwas teuing pun mang mah. Regepkeun patua oge Mang Onyon, kuring kadatangan ku Mang Sarma ngawartakeun kejadian Rajapati anu tumiba ka sababaraha lembur. Ari eta lembur kabeh oge kacangking ku Kabupatian Kertaraja. Jalma nu jadi korbanna baladna si Durgala teh aya kana 20 urangna. Anu hartina para balad si Durgala bakal terus-terusan yangan parepe keur naikeun elmuna. Kuring geus bisa ngalelebah lamun balad si Durgala teh bakal datang ka dieu. Kade anu araya di dieu kudu salawasna waspada ulah balanga. Bisi kabongohan manten ku para balad siluman. Walon Mahya ngajentrekeun katua kampung Katut ka Mang Onyon. Ngadenge caritaan Mahya, tua kampung jeung Mang Onyon teh ukur silih reret, teuing kunaon dumadakan bulu pundukna pating puriding asa keung teu pupuguh. Janten pun mang teh kedah kumaha Den Mahya, asa kareureung kieu raraosahan teh. Ceuk tua kampung deui bari ngusapan pundukna. Pikeun ngajaga kasalamatan balarea, wayahna anu digarawe di dieu ayeuna keneh kudu mulang heula ka lembur. Mang Onyon, sakabeh balad anjeun ge sarua kudu inggah ti dieu. Teu kudu mulang ka lembur. Mang Onyon sabalad-balad kudu milu ka Mang Sarma ka Pananjungan. Engke dina poe isukan kakarek kuring rek mere pancen ka aranjeun kabeh. Kitu pok-pokan Mahya mere papatah ka tua kampung jeung ka Mang Onyon. Mangga Den Mahya, kupun mang kahartos pisan. Walon tua kampung bari rengku, ke lamun kaayaan geus sabihari deui ku kuring bakal dibejaan deui. Ceuk Mahya deui negeskeun. Kahartos pisan kupun mang Den Mahya, pun mang suja permios bae teh bade ngawartosan ka sadayana urang lembur. Ceuk tua kampung amitan ka Mahya. Nya sok mang mumpung beurang keneh. Walon Mahya bari manggut, tua kampung gagancangan ini tidinya rek nepungan ka urang lembur. Mang Onyon pok bae nyarita. Dupi pun mang kedah kumaha teh Aden, asa kawer teu puguh manawi. Jugra bijaan ka sakabeh balad ayeuna keneh kudu init babarengan jeung Mang Sarma ka Pananjungan.
daguan baik kuring di ditu ulah ingkah samemeh kuring datang. Walon Mahya mahutkeun ka Mang Onyon. Mangga Den Mahya, ayeuna keneh pun Mang bade ngawartosan ka para balad. Pokna Mang Onyon bari gasik indit ti dinya. Pok deui Mahya ngawakca, Mang Sarma kuring mi hape Mang Onyon jeung balada di Pananjungan. Sakabeh pangabutuhna cumponan baik ku Mang Sarma. Dina poe isukan kuring rek mere pancen ka maranehna. Mangga Den Mahya, upun Mang diestukeun pisan. Walon Sarma bari rengku. Telila di antarana balad Mang Onyon geus kadarinya satu tas silih wanohkeun jeung Sarma katut para punggawa sarere amitan ka Mahya rek indit ka Pananjungan. Gancangna carita dina wanci indung peuting Mahya keur siduru sorangan bari ngelepus udud. Si kajamah geus ti brasare kerekna tangka sesegor bangun ka cidageunahna. Ari Ririwadarsi geus bebeja ka Mahya rek nepungan ka den duminten ka Pananjungan, tapi sok sanajan kitu samemeh indit Ririwadarsi teh popola heula pikeun Mahya. Ririwadarsi nyieun cikopi sabuku awi kawas anu nyungkun. Kitu deui kadaharan anu sejena tangka ngabarak matak bariekeun. Hawa peuting banget ku tirisna, angin pating hiliwir nyelecep tiis kana kulit. Mahya nyuluhan deui hauna sangkan mingkin ngabebela. Assalamualaikum Ustad. Kadenge sora awewe uluk salam. Waalaikumsalam. Walon Mahya bari ngareret kanu uluk salam. Gabeg Mahya ngaranjug lumur awi anu dicekelna tangka murag. Panun Mahya tangka buncelik molotot meh teu ngiceup. Didinya geus aya tangtungan awewe anu kacida geulisna meh nanding widadari. Tetela anu datang teh Ratu Jin Islam nyaeta Ratu Rasmamita. Pemirsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui. Aduh geus datang deui anu geulis.
kabayang di Wadarsi Timur gitu dijengut aja ampun. Oh, paduduaan jeung awewe di leuweung nu geulis puting-puting kamu haneut ini si duru maksudnya haneut teh nya ambil ampun nya. Ieu imajinasi Kang Rompis geus jeung nu geulis deui wae eta Ratu Rasma mita dik naon ka dinya. Meni halimbu eta sarana teh. Assalamualaikum Ustad. Jadi janung deh. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.